Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna teh upami telepat mah parantos dugi ka harita teh baturna keur nunggu giliran dek dipariksa fisikna. Ari Karmin malenyun udud bari nangtung. Teu kanyahoan tak-tak aya nu nepak sarta rokok dipiceun. Saha nu miceun rokok kuring ya? Karmin malik ari breh petugas. Atuh Karmin meninga hulang era jeung reuwas. Makan, minum, merokok ada waktu dan tempatnya ya. Cek petugas make bahasa Indonesia. Ari Karmin ukur mangut beri ngalaper. Leos petugas ninggalkeun Karmin nu harita gogodeg bari ngupat dina hatena. Paingan cek Mang Bah serinengan gawe di kota mah leuwih hesebatan di kampung. Tapi ya asal aing nyumponan syarat we tang tulus. Kitu garentesna. Terus nempokeun baturna anu keur diuji, tuurna ditakolan. Eta papariksaan teh nyatana taliti pisan. Kabeh sakujur badan mah dipariksa. Pecapkeun dina mangsa istirahat. Para calon menang jajan atawa reureuh kabeneran deket ka restoran. Karmin nepo batur nu basbus kadinya. Manehna nurutan gek diuk dina kursi nyang hareupan meja. Jol palayan mawa daftar menu. Karmin alohok teu ngarti. Red ka batur loba nu pating kalotret nyirian kadaharan nu dipesenna. Karmin ge nurutan nyirian opor hayam, sop buntut, sate kambing jeung goreng kepiting. Sanggeus beres song ka pelayan ngaleos ini terek nyayagikeun pesenan Karmin. Ari Karmin gawena palahak-palahok nempoan kaayaan di restoran. Karasa seger jeung pikabetaheun jaba aya musik anu teu aya kenatna. Duh mohon unggal poe kieu ngeunah meureun ya. Awak teh moal begang kieu tangtuna ge lintuh jeung bersih. Ceuk hate Karmin bari ret ka baturna. Aya nu ngadaharan suuk gorengna, itung-itung ngadagoan datangna pesenan. Karmin nurutan nyokot sabungkus terus dibuka. Am didahar pura-pura aksi. Jika nu nyawe geus nyaho seluk-belukna. Sama sakali teu mikirkeun masalah harga. Jol palayan sok-sok nunaan pesanan Karmin. Manirupa-rupa matak barieukeun. Sop samangkok jaba opor hayam jeung goreng kepiting. Ditambah ku sate. Leos palayan teh ini tadi Karmin ngahulang. Buset kumaha dahara ya. Nah loba-loba teuing. Ari kejo kan saeutik beuh. Aya wae di dayeuh. Aduh, ya kumaha ngadaangna ieu. Ceger teh sate Karmin kop kana sangu celebek dahar jeung sate. Karek beak sate ieu kop kana sop kop deui kana opor hayam. Deungeunna numpuk sangu nangis beak. Karmin kutap ketap dirateret ku juru panon nempoan batur. Bari jeung hate geumpeur Karmin lekasan daharna. Dengan sangu teu beak tapi kaca kabeh atuh bugu barang direken teh Karmin ngajeng hok kudu mayar 3.800-eun. Beuh geuning. Badag duitna. Aduh. Cek hatena tapi teu kedah da sieun wiwirang. Ku siwal ngaluarkeun duit song dibikeun ka palayan. Leungeun Karmin ngaleper lantaran inget duit nu dipake dahar teh meunang nyeum ti aki jama. Hasil ngajual sapi. Karmin keluar ti restoran.
Ngeluk tungkul semua bingung kaduhung bet abus ka restoran. Padahal warung sangu leletikan ge aya. Tapi da geus kapalang ayeuna mah ukur bati kaduhung nawe. Barangkok kanu ngariung Karmin pada nanya. Karmin ngajawab bari aksina keur yen manehna boga ngaran Kaji Mintareja. Disinget jadi Karmin. Cicing di Patra Komala, di Kapten Basri, sarta ngakukeun bapana. Nu ngariung unggut-unggutan kami percaya deh memang Karmin teh jiga loba duit. Da bukti bieu ge bijil ti restoran. Doon lah kuring ditepungkeun jeung anu ngaran Karmin moga-moga we sing aya mangpaatna. Cik atuh kuring tulungan lah hayang lulus kumaha carana ye. Da anjeun mah anak tentara lah. Ceuk hiji jajakan nu ngaranna Iman. Duka teuing urusan eta mah kuring oge teu nyaho. Tapi nya urang coba-coba we rek diwadulkeun ka bapa lah. Cek Karmin beuki aksi. Timul rasa reueus dina hatena asa aing pang akangna. Ya nuhun samamehna oge. Keun lah urusan panerimaan mah. Ya maksudnya urusan panarima mangke panalila. Da bapak kuring geus sadia duit lah keur nyagok bisi perlu ieu mah. Ceuk Iman terang-terangan. Manehna ngakukeun urang cileunyi. Urusan duit mah nomor 5. Nu penting mah lulus we heula. Boga duit mah mending jajankeun sing seubeuh, udud sing seubeuh. Ceuk Karmin. Beki gumasep loba gaya. Cik, main tarokon lah tuh euy. Piraku teu sabada-bada ngacan lah. Ceuk baturna nu ngaran Sadli. Jika norek nguji kana omongan Karmin. Atau Karmin teh bingung da manehna mah teu mawa rokok. Bieu ge tas kareuwasan ku dahar di restoran. Tapi dasar geus kena ku panyakit agul, Karmin teu nemongkeun nu bingung kalah pok nyarita gayana keur. Aduh, kabeneran beak rokok teh euy. Cing meuli sabungkus lah. Ku siwal ngaluarkeun duit, song dibikeun ka Sadli. Atau mau dicuring hak atau Sadli teh. Ada konaon men? Ada konaon teh sakayang anjeun lah. Ngan kuring pangmeulikeun anu koneng lah. Cek Karmin teh nyebutkeun merek rokokna. Leo Sadli ini trek meuli rokok. Teu lila geus datang deui mawa rokok 3 bungkus. Nu hiji dibikeun ka Karmin rokok mahal. Nu dua dia rokok keretek beureum. Nempok itu hate Karmin ngajenghok deui wae. Duit 5.000-an ngan nyesa 3.000 leuwih saeutik. Da Sadli ngeupul permen deui. Ya pek arudud lah. Udud lah. Tarimakeun ka nya kuring ya. Ceuk Karmin semut tegeug sabab hate mah haneueul. Tapi disangkana ku baturna mah kitu gayana. Atuh puguh harita nu ngariung teh 8 urang tup-top nyarokot sabatang sewang. Pating pelenyun udud ngadurukan duit Karmin. Malah Karmin sorangan milu melenyun. Tapi sejeroning udud teh hate mah tetep bagegel. Ari haseup rokok karasa pahit, mata clear jeung lalanjung, tapi babaturanana mah kabeh ge gerah. Suka bunga galumbira boga sobat anyar, nu bager jeung berehan. Manehipun aker diolo teh. Unggal poe kitu jeung kitu bae tepi kareng sena tes para calon barali ka imahna masing-masing tinggal ngadagoan pengumuman. Hari Karmin lempang ngalenghoy teu kana beca teu kana bemo lantaran duit ngan kadi saeutik. Bisi teu mahi keur bekal. Nu 100.000 teh kari 15.000 deui. Da unggal poe dipaksa awuntah beunang ka olo ku batur. Kamari geus ngarasa kaduhung. Tapi isukna deui kitu. Sabab geus kapalang ku baturna terus-terusan diaroloan. Pada ngadeuketan jeung pada muji dabongan salah mimitina. Deuh nasib ku malamun bapa jeung emak nyahoan ya. Waduh, tada teuing amek kena ka aing kamomun kanyawan. Ku aki mah geus pasti aing teh. Dicarekan laklak dasar ieu kaya kieu mah. Ceuk hate Karmin bari ngalenghoy leumpang sorangan ngaliwatan jalan nu kiduleun Stadion Siliwangi. Keur kitu lar aya beca, tukang beca nawaran sopanaker. Beca ajeun. Mohon mang.
Jawab Karmin bete dihaja nyarita kitu. Bobohan neueur ngalamun da tadina ge moal kana beca. Atuh rek beca teh eureun kapaksa Karmin tumpak bari nyarita patra komaha mang. Enggak, Den. Geleser beca maju lalaunan. Bekirila beki tarik akhirna nyemprung muru ka jalan patra komala. Anu ngan kari saeutik deui. Atuh tekung 5 menit geus tepi kanu dijugjug. Stop mang, di mang. Suara mang. 75 Den. Jawabna kalem. Bunga pulangan salawe tuh mang. Bari mikeun duit lamaran 100. Sanes tilu lawe Den tapi 750. Hah? Teu salah ngomong mang. Karmin molotot tapi tukang beca ge malik molotot. Bari nempas deui. Anda teh salah, da sakitu biasana ge. Wah, teu umum. Eueuh teh Batawina ari kudu sakitu mah. Daek sakitu pek. Henteu mah kadekeun deui. Nu 100. Teu boga duit mah, terang-terangan we atuh. Ngahina ka dewe. Ye, duit mah ye. Karmin panas hatena ku sewal duit teh ditemongkeun kabeh. Atuh tukang beca teh meuni olohok panonna ngagiler ka bitaeun. Bes duit kana saku deui leos Karmin ninggalkeun tukang beca. Puguh we tukang beca teh amakeun. Kalayan teu sadar nuturkeun. Kan barang serog kana teras tarojol aya nu bijil horeng Basri. Naon Bang? Kadengan teh jiga patorong-torong. Ente pak. Tukang beca malik deui celak kana sadel terus ngaboseh teu luak liuk deui. Atuh Basri olohok teu ngarti kana naon-naon nu bieu kajadian. Aya naon usahanyana, Min? Basri nanya ka Karmin nu geus ngabeuhay dina kursi. Katembona bangun lungse. Dasar si Mang lah. Aya wae. Maknya ti parapatan jalan Lombok minta 750 pan teu umum. Tembal Karmin. Perjanjian heula atuh henteu. Henteu Mang. Da biasana ge ukur 50 rupiah ti dinya mah ka dieu. Yeun hiji guru pikeun nambahan luang jeung pangalaman. Engke mah kaharupna lamun naon-naon teh kudu asak perjanjian heula. Ngarah babari mun aya itu ieu. Salah sahiji keanehan di kota tah kitu. Jadi ulah mandang alusna wungkul dan nu alus jeung endah teh saimbang jeung sareukseukna. Saimbang jeung ruwetna. Muhun Mang, namihan pangalaman kang abdi mah yeuh. Memang kahirupan di kampung sareng di kota asa tebih Mang. Ya, nu mata koge. Memang gitu. Geus jadi kenyataan. Teu kudu jadi pikiran. Ngan kari nafakuran. Sanggan urang leuwih apik dina nyarita, leuwih taliti dina lumampah. Geus teu kudu nyalahkeun ka situ sia eta. Ayeuna mah kari diri pribadi we sing kuat jeung penger. Ulah beunang kapagaruhan. Karmin ungut-ungutan hatena bet pating seredet. Lantaran omongan Basri teh bet asakeuna pisan kana hatena. Da puguh Karmin teh saanyana mah keur kabung bulengan. Ari ras ku karugian beak duit teu puguh kaolo ku babaturan. Katipu ku kaayaan teu bisa mawa diri. Jung darah ka itu. Engke urang tuluykeun ngobrolna. Cek Basri ka Karmin. Atuh geus kitu mah Karmin teh jung cengkat reos ka kamar heula. Anu maksudna rek ganti pakaian. Geus kitu ngoloyong ka ruang makan. Didinya geus nyampak sangu jeung lalawuhna. Mang nama geus Min sok we sing jongjon kayaknya. Cekas Maya bari nuna cai teh gigireun alas Karmin. Leos katepas nyamperkeun Basri anu keur ngadaweung. Datang-datang teh gek diuk tapi can waka nyarita. Kalah melong ka jalan nempokeun anu leumpang bari nanggung barabadan. Jiga anu raridu naker, Karmin geus dibere dahar. Ceuk Basri ngamimitian nyarita. Keur da kita tadi ge sangu mah geus sayagi. Syukur atuh. Kieu mah bieu teh Karmin jiga anu manggih katugeunna. Sababeda dina paroman asa teu cara sasari katurug-turug tukang beca jiga nu ngahajan nyeun gara-gara. Rek ngabobodo ka Karmin. Hal itu jadi pamikiran pikeun akang mah yeuh. Har, nah kumaha kitu? Nyata melang bisi dina hiji bangsa. Si Karmin dipalegat ku tukang beca. Nu ngarasa panasaran kene dume pas walan tadi. Can rengse. Atuh sajabat kitu sieun ngajadikeun
Jiwa Karmin ngaburingkal we kasundut ku kajadian tadi. Biasana lamun tas manggih kajadian gitu, sok timbul wawanen anu teu saimbang jeung bebeneran. Nu akhirna pisan ngajurus kana kanekadan nu ngabuahkeun kaributan. Tah ieu nu dipikasieun ku Akang teh. Kada malum si Karmin teh apaan pemuda nu keur meujeuhna bala kesenteng. Nu babari kapangaruhan jeung babari robah sikep. Abdi mah percaya Kang Basri bakal mampu ngabina manehna. Memang bisa wae aya kajadian kitu, tapi ari ku urang terus-terusan dibina mah piraku sugan. Eta ge kaharti ku Akang. Tapi apaan teu salawasna ka hati teh nahan? Ya terus we pasihan pepeling sareng pebejang unggal aya kesempatan atuh Kang. Ulah loba teuing ulin anu teu aya gunana. Ih, eta oge ari papatah jeung pepeling mah taralat. Da ongko bisi katempuhan nu kolotna deui. Nya eta mah kitu wae, ulah asa-asa, tapi kumaha ngeunaan pagaweanana. Nah aya harapan. Nya Akang sorangan can bisa nangtukeun. Can aya laporan ti pribadina jeung can aya beja we ti babaturan Akang. Jika nama masih kene dina tahap penelitian. Tapi moga-moga we hasil da geus aya gerendengna ti babaturan yen saradaya ge sanggup ngabantu. Ya moga-moga we atuh sing lulus. Tapi kumaha mun butuh biaya. Ya hari kapaksa teuing mah urang usahakeun we da geus kagok. Jeung deui Karmin sorangan geus ngomong yen manehna mawa modal keur eta jadi bisa dipake engke mah. Nya mun bisa mah ulah diganggu karunya kakolotna. Akang ge pikiran mah kitu. Syukur ari saha teh mah. Sabot gunem catur kitu kadenge anu lempang ti dapur ka tengah imah. Atuh jep jarempe dua nanang harulang jiga anu bingung lantaran perkara nu diobrolkeun bieu teh teu meunang kadengeun ku jinisna. Tarojol Karmin gek milu diuk di teras sedaharna min parantos mang ayeuna urang ngobrol cikuma lalampahan salila ujian teh nah aya harapan kana lulus atawa moal. Aduh Kamang abdi mah teu tiasa nangtoskeun mang margi nu karaos mah asa abot amun repot komo ujian tulis mah ngeusian soal teh asa rarang rolong pisan seuseut anggeus kitu mah. Jawab Karmin terang-terangan da memang kitu. Nu karasa ku manehna oge ujian kesehatan kumaha nu kateuing eta oge abdi mah teu wantun nangtoskeun margi unggal nu nguji oge teu nyebatkeun sae teu nyebatkeun awon narulis dina kertas. Nya da moal dibejakeun di dinya tayeuna kieu min mang amanat ka Karmin mun engke geus lulus tes tangtu bakal aya panggilan deui sarta satuluyna bakal ditangtukeun tempat latihan. Dina latihan omat sing kuat mental sing buleud hate ulah rek satengah-satengah sabab lamun hate teu gilig bisa rugi sarta tujuan bakal gagal. Kahiji gagal tina cita-cita, kaduana bakal rugi ku duit sabab biaya latihan teh kudu digantian. Mun maneh kabur teh, oh janten teu kenging kaburnya mang. Is nya teu meunang atuh, inung bapak ke anu rugi. Oh kitu nya moal mang moal kabur ti tempat latihan. Da abdi gadua emutan atuh margi. Hoyong janten tentara teh sanes kapaksa, sanes aya nu maksa. Nanging ka hoyong abdi pribadi. Karmin merek keterangan ka Basri matak gede hate jeung gede kepercayaan teu matak salempang percaya mang oge percaya matak wani ngajukeun ge apaan geus boga kayakinan yen maneh bakal nyanyi hayangna ngan kade sing kuat da latihan tentara mah beda jeung latihan di lemur bakal nguras tenaga jeung pikiran. Dibutuhkeun kateguhan hate nu nya-nya. Mun hate jeung pikiran teu buleud, matak peunggas di tengah jalan. Mang mah teu ngarepkeun. Upama maneh ninggalkeun tempat latihan samemeh lekasan. Atuh kaduana
Mang miharep sangkan maneh sing nyanya dina diajar. Sangkan jadi tentara anu terampil jeung berjiwa besar, anu siap pikeun ngabaktikeun diri ka negara. Insyaallah Mang, abdi bade usaha sate kapola. Margi abdi oge teu hoyong nguciwakeun ka Mang sareng bibi, teu hoyong nguciwakeun ka Mah jeung bapa anu ngantosan di lembur. Tah, syukur ari kitu mah. Tapi ngeunaan hal ieu, Mang teh boga keneh kahari wangsa rupa. Bisi ieu mah bisi maneh teu lulus. Pikeun nyegah hal ieu rada susah. Sabab hiji calon kudu kuat fisik jeung mentalna. Mun aya hiji hal anu dipaksakeun bakal nyiksa ka diri pribadi. Kartos da laras pisan gitu, nanging kumaha upami abdi diparengkeun teu lulus gitu tah. Nah tiasa diakalan supaya lulus gitu Mang. Cek Karmin nyaritakeun rada asa-asa malah hatena ge ngadedak jadi ratu nya teuing atuh Mang can bisa ngajangjikeun. Tapi Mang oge moal cicingeun tang teu rek ikhtiar sabisa-bisa sangkan maneh lulus. Kumaha carana Mang? Ya gumantung kana kaayaan, malah jigana mun perlu mah kudu kaluar biaya. Tapi eta mah lamun kapaksa. Gebeg hate Karmin ngajenghok, ras inget kana duit nu dicekal ku manehna. Nu ayeuna ngan kari saeutik deui. Ras inget kalemur, inget kanu merena, inget kanu berjuangna pikeun ngayakeun duit. Kekena jiga anu susahkeun bae teu kudu dipikiran. Da Mang oge moal ngaberatkeun kanu di lemur. Pokona mah asal maneh we nyanya. Ulah nguciwakeun ka kolot jeung Gamang. Jeung deui hirup di kota mah sing prihatin. Sing rik-rik ulah sok hayang royalan. Nuhun Mang katampi Mang. Hate Karmin beuki tagiwur komo waktu Basri nyebut-nyebut royal mah. Bet karasana teh beuki nanceb. Asa ditujukeun ka dirina. Nu memang kungsi royalan tapi ka duitna beak. Dipake dahar jeung udud. Aye jam sabaraha ieu teh nya? Basri curing hak bari ngusap igeulangna, nu biasana sok make jam tangan. Harita mah henteu. Pukul 3 langkung saparapat. Asmaya ngabejaan. Beulah, geuning geus burit. Baik we nyamin. Mang reka jalan bandah heula yeuh. Aya perlu ka babaturan. Cek Basri bari jung nangtung leos rek mandi heula. Ari Karmin ukur ungeuk hatena beuki ngariut. Pangharepan asa kosong. Min, kumaha kira-kirana atuh naha bakal lulus? Asmaya jiga nu can yakin hayang nguji kana kabulidan hate Karmin. Duh kabi, abdi mah teu tiasa nangtoskeun. Ih, ari sakuduna mah diri pribadi oge geus bisa neguh sarta boga ancar-ancer. Sabab lamun dina waktuna ujian lancar, taya kasusah jeung kasulitan tangtu aya harepan kana lulus. Tapi sabalikna, lamun keur ujianana berat jeung loba kapusing, tangtu hasilna oge moal nyugemakeun. Ta ayeuna kumaha nu karasa ku Karmin? Mawi ngujet bi. Salam empang atuh ari kitu mah. Kumaha lamun teu lulus? Namawi abdi oge ngemutan eta sieun teu lulus, isin ku bapa. Tapi apan boga duit Karmin teh lain, keun urang jalankeun we eta atuh urang muntang tulung ka babaturan emangna. Ieu mah sugan bisa nulungan, pokona mah asal lulus we. Mohon kitu mugi-mugi we sing hasil. Sajeroning ngomong kitu teh hate mah malaweung Karmin teh lantaran geus jelas. Duit anu kungsi dibejakeun ka Basri jeung Asmaya teh ayeuna ditanyakeun ku Asmaya, sedengkeun duitna geus beak. Kade min lamun geus jadi tentara ulah sombongnya, ulah asaing, uyah kidul, ulah pohok karena wiwitan. Pokona pisan mah ieu sing bisa mulang tarima ka kolot nu geus loba pangorbanan pikeun urang. Mohon harapan abdi ge kitu pisan kitu Bi. Mitra kaum dangu barang keur uplek ngobrol antara Asmaya jeung Karmin, tarajo teh Dani bari mawa cocokan. Malah jeung baturna
ngaromong patarik-tarik, ngaganggu kanu keur ngobrol. Malah Deni mah mani wang-weng wong, menta duit ka indungna. Asmaya rada keheuleun, sabab Deni teh biasa mah tara kitu. Deni keur naon minta duit wayah kieu? Pada meser tiprek mah, pada praktek ngedamel kakapalan. Enjing deui ka apa? Ayeuna mah artosna seep. Ah bohong mamah mah, piraku artos teh saep deui, pan artos teh seueur. Deni batuani ngalawan da biasana mah tara kitu. Jigana bae diangsonan ku babaturana. Kunaon Deni teh geus diajar ngalawan ka mama? Awas temenan sekali-kali deui nyarios kitu awonnya. Nyonkeun atuh 2000. Teu aya seep. Mama mah magarkeun usaha ngadinten teh ngabelaan menjadi anak. Tapi dipentahan sakitu teu masihan geuning. Deni camberut wani kamu bari samutut. Atuh puguh Asmaya meni molotot teu panuju kana omongan Deni, bet kawas aya anu mamatahan. Deni, hayo ka jero. Teu meunang ulin kada jauh, buru ka jero. Asmaya molotot bari nunjuk ka kamar, tapi Deni mugen kapaksa Asmaya ngajewang sapu inyuk. Rek dipake ngarangket Deni. Nempok itu mah Deni teh sieuneun. Bus ka kamar bari jam motrot, ari baturna pating nglaleos. Karmin ngahuleng nempok kejadian gitu teh. Bet inget kana lalampahan sorangan. Nu bandel jeung balaweng leuwih ti kitu. Sarua sok ngalawan ka kolot, sarta sok maling-maling mun aya naon-naon teh. Rasa deui kana duit nu geus eueuh di kieuna, laleungitan teu karasa. Duh kudu kumaha lamun geus kieu ye mangkaning duit teh. Menang nyim ti Aki Jamal ada ngajual ingon-ingon. Kumaha lamun teu kagantian meureun emak jeung Bapa Wiwirang. Mah yeuh. Cek hate Karmin ngageremet inget ka duit anu geus beak. Ti harita Karmin taradaek ulin jauh. Paling ge ukur lelempangan kanu dareukeut. Pangjauh nanti ukur ka Taman Maluku atawa mun isuk-isuk ngaden lompat bari nganteur Deni ngurilingan lapang saparua. Me unggal poe kitu jeung kitu we salang-salang tina ngadedengekeun beja ngeunaan hasil testing. Akhirna cunduk waktu datang mangsa nitih wanci nu mustari. Hasil testing teh diumumkeun. Karmin pahibut nempo pengumuman nu dipasang dina papan di kantor urut manehna daftar. Barang serog panona molohok teu ngiceup-ngiceup. Melong kana nomor nu ngajajar ka handap tapi nomor manehna mah teu kapanggih. Komo ngaran jeung alamat mah lapur. Geus tepi ka handap balik deui ka luhur di barungku jajantung anu ratug. Hate nu sesebelakan. Sedengkeun baturna nu lulus mah ajarag-ajaragan dina awah ingku bunga. Horse cenah. Terus sasalaman jeung baturna nu pada-pada lulus. Ari Karmin ngajanteng keneh nyang hareupan papan. Panona molotot nempoan nomor tapi tetep nomor manehna mah teu aya. Menang tilu balikan teu kapanggih nu akhirna sakujur awak jadi leuleus taya tangan pangawasa. Lulus Bin. Cek hiji jaka gigireunana Karmin ukur ngareret. Tereu padu teuteup jeung Iman nu kungsi nyoba tina mangsa ujian. Karmin ukur gegodeg meusan paroman alum. Teu lulus? Iman nanya deui leuwih tanes. Teuing teu lulus, teuing salah nuliskeun nomor. Sabab nomor salureun jeung sahanapeun saya mah kabege aya. Tapi nah hari nomor saya bet eueuh sateu kaharti. Pokna Karmin bari ngaleos ningalkeun baturna. Nu masih keneh malolohok neangan nomor masing-masing. Iman ukur ngarahuh teu loba omong deui lantaran manehna ge teu lulus. Nomorna teu katulis. Leos ini telengkahna jiga sasampoyongan. Pikirna ruwet hate rajet sedih jeung nalangsa.
kacaturkeun Karmin, manehna geus aya di jalan leumpang sorangan rek balik ka imah amangna. Bari leumpang teh gawena ngalamun, ngabayangkeun kajadian engke lamun mangna geus nyahoeun yen manehna teu lulus. Jeung nyipta-nyipta pisah kumaha teuing ngahelasna parasaan Mang Seno jeung Bi Urmi. Lamun geus nyaho yen teu lulus, duh kudu kumaha lamun geus kieu yeuh. Nah bejakeun terus terang atawa ulah, nah bejaan bapak atawa ulah. Mun dibejakeun teu lulus tang teu bakal nanyakeun nasib si duit cenah meureun dipake naon. Tapi lamun teu dibejakeun awal lahir mah bakal kanyahoan deh. Duh aing asaku suwe-suwe teuing yeuh. Mitra kaum dangu kulantaran leumpang na bari semua anu ngalamun teu kanyahoan, nyaho-nyaho geus anjog ge ka hareupeun Imah Basri. Sakitu ge untung teu nyasab atawa katabrak mobil. Da leumpangna henteu husu. Bus kapakarangan memeh diuk dina kursi teras. Rarat reret heula nempoan Asmaya, tapi keur suwung geus dilainit ka pasar. Gek Karmin teh diuk ngahuleng nuluykeun lamunan tadi. Heran aing manaka mana ari nomor nu aing kaliwat atawa kumahanya. Nah ari batur bet lulus ari aing teu mun kitu mah pilih kasih atuh diluluskeun sawareh mah yeuh. Ceuk Karmin ngomong sorangan, pikiranana jadi teu bener da puguh keur nalangsa. Sabot ngahuleng kitu reg aya beca eureun hareupeun lawang pakarangan. Jurut aya nu turun, horeng Asmaya tas di pasar mawa jingjingan, pinuh ku sayureun, mawa hayam hirupan sadua-dua keur naon meuli hayam hirup. Cegar sate Karmin terus nyamperkeun ka bibina, mantuan ngasupkeun balanjaan ka dapur. Ari Asmaya sanggeus mayar beca teh terus nuna balanjaan. Kumaha lulus Min? Duka Bi. Nah make duka lain ditempo ka ditu. Muhun ka ditu eta ge. Kumaha di ditu teh aya pangumuman atawa eueuh? Aya Bi, da rencangan geus seueur ka ada ditu. Nya kumaha hasilna? Ari Karmin lulus atawa henteu? Da nomorna teu aya di pilarian teh. Atuh teu lulus lamun kitu mah. Kumaha atuh? Asmaya bangun haneueul. Katara paromana ngariuk. Duka Bi ge teu terang Bi. Karmin diuk dina kursi terus ngahuleng. Malah Asmaya ge sajongjongan majempe. Saenggeus sardalila kakara nyarita deui bari nunda dompet dina lomari makan. Nyakeun bae ari geus puguh kitu mah. Mana kitu ge can waktuna meureun. Sugana atuh taun hareup mah bisa. Da moal sakali wae pendaftaran teh. Kajadian nu ayeuna jieun hiji pangalaman keur bekal jaga. Asmaya ngalalamu hate Karmin nu memang keur kacida susah. Mohon Bi ukur kitu we ngupahan hate teh abi ge. Nya naon deui atuh adi geus puguh teu lulus mah. Satuluyna jarempe teu pati loba omong. Karmin maksakeun mantuan di dapur lantaran harita teh nampo Asmaya nu bangun tipuheun. Karmin teu asa-asa najan mantuan nyiksikan bawang jeung cabe oge. Manehna ngarasa era lamun pagaweanana ukur dahar jeung ulin mah. Abdi isin ku emang sareng ku bibi we nguciwakeun ieu. Ih Min, milik jelema mah teu bisa dipaksakeun. Sabab aya nu ngaturna najan urang hayang-hayangan oge ari pangeran can marengkeun mah moal bisa. Sing sabar we, ulah putus asa da perjuangan mah tara beres ku sakali. Keun atuh sugan jaga. Asmaya tetep ngalalemu. Mohon abdi oge moal jejerih moal eleh ku sakieu. Taun bayun upami aya deui kasempatan bade ngiringan deui we. Tah kitu we. Keun bae da nu teu lulus teh lain sorangan. Batur ge tang tu aya nu teu lulus cara urang, malah maloba. Mohon seueur nu teu lulus oge. Mitra, tapi ka jam 1 beurang Karmin teu udar-idar deui. Malah diajak ka alun-alun ge ku Deni teu daek. Hayangna cicing di imah we ngaringkeb maneh. Kira-kira jam 2 kurang tarajol Basri datang leuwih beurang bacaan sasari. Kawas-kawas anu rusuh. Ari pokona pisan mah hayang geura tepung jeung Karmin. Hayang nyaho hasilna. Da buktina karek jol oge geus pok nanyakeun ka Karmin. Kumaha lulus Min?
Itu nate bari nangtung kene. Tas dijingjing kaciri itu sabarna teh. Numawin teu mang teu lulus. Teu lulus. Aduh. Leket teh Basri handeueul. Guperak nu natas luhureun meja terus diuk setengah membeutkeun maneh. Ngahulang bari melong keluar jika anu jara rauh paninengan. Tojol Asmaya mawa cai teh dina gelas janggung. Hatena geus surti. Basri tangtu keur kuciwa hate. Ngaleut heula apana ye? Pok nagek diuk gigireunana. Basri teu nyarita regot nginum geus kitu. Narik napas jero. Geuning siang keneh apa? Aya naon? Asmaya api-api teu nyaho kana urusan Karmin anu teu lulus teh. Nyeto. Urusan teh hayang nyaho hasilna kumaha. Karmin teh lulus atawa henteu ari buktina. Basri teu kebat nyaritana jika nu teu tega rek nyebutkeun teu lulus teh. Nyamuhun apa Karmin teh teu lulus cenah. Da nomorna teu kapanggih. Tapi kan bae teu kudu jadi emutan da aya keneh kasempetan atuh. Sugan we taun engke mah lulus. Cek Asmaya. Niiskeun hate salakina. Nya apa boleh buat da ieu mah geus kitu jadina. Ting sabar we. Oge teu bisa mumpang kana kadar ti pangeran. Urang tarima we ku kasadaran geun bae min. Teu lulus ge ayeuna mah anggap we kahareupna mah bisa diusahakeun. Cek Basri. Jung cengkat abus ka kamar rek disalin baju. Ari Karmin jeung Asmaya masih kene dariuk di dinya. Tapi teu aya nu nyarita. Tekung silila Basri ge geus bijil deui diuk dina urut tadi. Bade tuang heula apana? Moal maka capek kene. Kenelanan urang ngawadul heula yeuh. Nya kumaha atuh urusan Karmin ieu? Nyakeun bae da geus puguh teu lulus. Ngan engke mah lamun aya deui urang usahakeun sangkan teu cara ayeuna. Piraku babaturan oge teu bisa mantuan. Peperihun kanurian teu boleh lalulus. Tah kitu geuning min keun bae teu kudu susah. Ayeuna mah di dieu we sing betah. Anggur bantuan bibi sagawe-gawe. Pokona mah bantuan nalingakeun barudak anu sakitu baraongna geuning maklum keur marejeehna. Mangga Bi, naon we ari kitu mah? Teh malah Karmin. Sorena Karmin diajak lalajo bioskop ku Basri. Maksudna mah pikeun ngabeberah hatena. Sangkan teu nguleuweut teuing. Harita teh sarerea ini dah hayang resep duh. Tiris gini ngawa Bandung teh nya Mang. Cek Karmin bari kaluar ti imah terus nutupkeun panto. Pake atuh jaket Mang. Tuh nu ngagantung tina kastop na moal naon-naon Mang. Moal. Karmin mani haripeut manehna abus deui ka imah ngajewang jaket Basri. Jaket tentara anyar kene rap ku Karmin dipake. Meni saseseg awakna teh. Jeung asa reueus bisa make jaket tentara. Cager. Wah, mitra hanya kal kebujeng neng nong duwi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalebatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.